pulungan ya. Tah. Terus ngejepik. Hariun aing. Po ida maupun amat. Ya karak doang aing naik. Geus mah bisa nu boga napik. Anyohan mah urang kana digebugan. Ih, caranya we dia dong bikang. Saya yang turun ya. Ya Asta. Dia mah yang menang bongko gandeng mah yo. Emang karunya kana dia. Jaga di luhur kana bogana. Ah, ubak keneh itu, eman. Semua jadi balik be yo. Lumayan ieu gejeng nyayur tah. Dia mah Jeung nyayur ba emu jadi dahar. Woi, Chan. Gagah amat ya, Chan. kiwari mah. Yalah, kerja aing mah. Dia kerja di mana? Di kota aing kerjana. Eta atuh ajak ngajak kana aing gawe. Dan aing sugan diajak rok ka ditu. Atuh gati dia mah, teu boga ijazah ieu. Jaing boga ijazah sekolah impres. Teu gati teman teu bisa. Kan sekolah eta doang dohor, bisa nage. Oh, aing di sekolah ieu eta. Makanya lo ngetul hirup mah. Aduh deh ya. Mesti mana dia ieu? Biasa aing mau kiba, Cen. Aing kiba sapoena. Dulu. Masya Allah, dia tiba heula urubahna. Mendo. Kan Cen kebutuhan. Satu lain pik. Pahaja-haja teh dia mendo benggol poena. Teu nyenyeur naon, teu nyenyeur gawe. Ganti Cen aing dia cenah kudu make ijazah ieu eta soal beurang. Dia boga orang dalam tuh. Orang dalam ge bisa. Saha tuh Gua dulur di kota. Oh, dulu aing mah di lembur kabeh. Aing masak hirup dia. Coba tadi ngomong ucul heula ta topeng. Ih, naon topeng masker ieu. Prokes batur mah. Prokes naon? Boy dan norakna atuh eta prokes mah protokol kesehatan. Oh, hirup di kota mah nyokona protokol kesehatan segala tadi ya. Jeung naon tah lah? Masker eta untuk mencegah terpaparan dari virus corona lah. Iya, salah satu ikhtiar orang terkena virus corona di kota. Ngecen yo, ngomongna ge geus teu asup ka otak aing mah. Gati dia mah cicingna di lembur bae. Ka kota ge ulin, gawe atuh. Oh, can gecan, aing. Cen ilaju motor sa Cen. Motor mandor aing ieu. Pugu aing ka dieu gendek nyar eta anu nek ngajual motor di saha. Ngadenge mah iung, Cen. Nyepiknya nek jual motor. Anu eta teh anu sepna putih. Heeh. Di mana korek iungna? Di mana buat Cen? Sini di teu yuk. Ayo naik motor yo. Bisa deh naik motor. Bukti lu. Oh. Naik. Utah moal dia. Lagi amat dia, doang celok buat motor bae. Kira dapat motor. Segeran yo, cekelan hode. Tuan pik. Oh. Tahu Cen. Jadi, ini makan motor aing. Sering servis di motorna. Kalau dia kalau naik motor, Oh, dia. Hari kok yang senang di kampung ik. Ambil doang, udah aja. Sana dibalik dari gede. Suka yang balik deui. Aing ka dieu ngan motor doang. Semua doang. Oh, naon tuh aing boleh-boleh di kampung. Tuh, di kampung mah aing paila bae. Mending aing ke kota. Maksudnya jadi kota aja hidup mau kampung mau duit tuh aing. Karena desa di kota. Makanya dia nyer gawe. Aduhnya dia cerita kalau dohor. Aduh mau Oh, nya kadung main nanti akhir bae. Bener teh ieu naik itu motor. Ini main motor salah motor anu yang putih. Teu Bangladesh lain teh mah. Naik dia. Naik. Yang penting yang murah boy ya. Murah tuh motor itu. Ekspor mantap kan. Bukan yo. saha ya motor payunanya. Geus ieu boga duit. Sugan tak kojol jalan ayo nawak motor. Kemana dia? Kena iung, naik beli motor. Pul, iung ngadeng ngejual motornya. Oh, naik mana tuh? Kak kuncen kerjaan motor. Serius deh, Cen?
Serius? Oh, nggak sebetang gua dia, kayak nong kayak mayung. Oh, nong gua dia tanya. Oh, kayak kana kayak mayung hila. Oh. Yung. Hei, Yung. Nah, kuncen nyaran dia. Nek naon? Nek beli motor cenah. Motornya terjual lain. Kebeneran aing ke Paleng yo. Mana Ayo, kuncena? ayo. Jadi Tadi tutup. bae sih. Ya hareup eueuh. Oh, ayo sebawa Cau motor. ya, cau dean. Di mana? Ya hareup. Geus ayo. Coba dean, nu penting mah payu motor ya. Ayo, Yuk, ilu aing ya. ayo. Ayo sini. Atau hirupan, Yung. Dong bae aing teu bisa motor kayu. Kumaha ya dia? Bukan motor, dia bisa motor. Kan biasana ge aspal nu mawa aing mah teu bisa motor. Payah ya dia, payah. Harus di mana? Mas terus kali itu harap tuh. Lain capek ngadongna yo. Atuh hirupan ge jam capek be. Op. Parah dia, Yung. Cen, taruh tas Cen. Weh, aku kota. Cageg, Cen. Alhamdulillah, Yung cagre Yung. Cageg. Ih, kenal dah cadel Yung. Geus meuje ulah ngabas nu kitu, dan meuli teu motor aing yo. Minus naon motor ieu? Karet step doang, Malik. Anu mana? Iya, tah. Yo, Cen yo, tah. Saeutik doang. Waduh, hambar amat minusan Yung. Yang beratu dia motor minusan. Ari hayangna mah 14 juta, Cen. Tapi dikurangan ku aing eta stepna tah teu hade. Mahalnya motor Bangladesh. Geus sih 8 juta bae. Ayeuna ge 8 juta doang Yung. Boh, dia mah Cen. 8 juta amat. Atuh geus ditambahan 2 juta. Nah jadi ya. Nungyo. Dia motor lagi minusan. Step nggak balik. Boh, kumanya? Hong geus ki becen yo. Tambahan 2 juta deui. Ke step dihadekeun ku aing. Oh, geus. Dek yang 10 juta lamun step hade mah. Deal nya? Oh, deal. Oh, geus. Segera tah, haden lah step na. Bayaran gue yang langsung. Ih, atuh oke sih. Kek. Kumaha nya? Hadekeun na. Tang, geus beres Cen, step mah geus hade deui. Karakta 10 juta ge. Wan yang mayrana ge dengan senang hati. Enggak semuanya di Arewani mata, ulah loba omong. Bayaran mah jegeran. Oh, mau jijian mau bayaran tuh. Ho, wani motor impor ieu mah. Ya udah, bungkus Yung. Terima jadi aja saya mah. Tuh sih motor, nek danteukeun apa nek dibosokan. Anterkeun lah, karep imah. Berak ku ini motor 2. Oke Cen, ke sore aku danteukeun ka imah dia. Salaman saya jadi ya. Cair ya, Yung, cair. Edan, Eh. mantap. Ayo lo, bungkus orang motorna. Ayo pek dulu aing bela Aneh ulah Action. Geus beuji ganeng Cen ulah ngabas tuh kitu. Geus nek meuli lah. Action. Oh, geus beulah kitu mah Cen. Ih, nanti ngulang teh. Action. Geus tah beres step mah. Beres. Nembak beres.